Wilujeng enjing pamirsa, perkenalkan Abdi Fitria anu bade mawa warta dinten ieu. Dinten ieu urang bade ngabahas musibah banjir anu kajantenan di wilayah Cirebon Wetan. Hujan deres anu turun ti peuting nyebabkeun sababaraha daerah kakeum ku cai. Banjir ieu ngaganggu kagiatan warga sareng lalu lintas di sabudeuruna. Kanggo langkung ecesna, ieu laporan ti reporter kami. Banjir anu kajantenan di wilayah Cirebon Wetan ieu disababkeun ku hujan deras anu turun terus-terusan ti peuting dugi ka enjing. Sababaraha jalan sareng imah warga kakeum ku cai kalayaan jangkuna kirang langkung 1,5 meter. Keayaan ieu nyababkeun kagiatan warga kaganggu, sawatara warga katingali ngabersihan imahna tina letak sareng cai anu asup ka jero bumi. Salian teu eta, sababaraha kendaraan oge hese ngalangkungan jalan anu kabanjiran. Ayeuna urang parantos ngagaduhan sababaraha warga kanggo diwawancara ngeunaan kaayaan banjir di wilayah ieu. Punten teh, biasa dijelaskan kumaha kaayaan banjir anu kajanten di dieu. Mimiti di tengah peting hujan turun deres pisan. Caina naek gancang pisan nepi ka asup ka jero imah. Seueur barang-barang teh teu tiasa diselametkeun. Naha banjir ieu ngaruh kana kegiatan warga sapopoe. Mohon seueur warga anu teu tiasa dagang di sakola. Atanapi damel sepertos biasa jalan oge seueur anu teu biasa lewatkeun kendaraan. Naon harapan Aab kanggo kaayaan lainna? Hujanna gancang heureun sareng cai banjir tas gancang surut urang oge ngarepkeunna bantuan kanggo warga anu kapengaruhan ke banjir. Hatur nuhun kanggo laporana. Mugia kaayaan di wilayah Cirebon Wetan tiasa gancang normal deui. Sareng warga anu kapangaruhan di pasihan kasabaran. Sakitu heula warta dinten ieu. Hatur nuhun parantos nyaksian. Dugi tepang deui dina warta salanjengna.